Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payung haru urang panjatkeun puji sinareng rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu Maha Kuasa. Kulantarkan nikmat sareng hidayana, urang tiasa patepang rarai sareng kempel di dieu di acara ieu. Ibu atau bapak guru anu dipikah hormat kusim kuring sareng rarancengan anu dipika cinta kusim kuring. Dina kasempatan ieu kuring hoyong ngadugikeun biantara anu judulnya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Dina dunia medis hartina narkotika teh nyaeta obat bius atau obat penenang anu dipisahkan ka para pasien anu bade dioperasi. Narkotika ieu teh mangrupa zat adiktif anu ngabahayakeun pisan kana nyawa urang sadayana. Lamun dipika teu bener, misalna teu sesuai jeung resep atau anjuran ti dokter. Japeun narkotika teh bisa nyebabkeun kecanduan. Lain eta wae, akibat penyalahgunaan narkotika atawa narkoba ieu teh nyaeta bisa nyebabkeun karusakan saraf motorik urang dina otak. Anu leuwih parahna dieu narkoba bisa nyebabkeun kageloan jeung kematian. Nyawa urang teh bisa ngalayang mun urang konsumsi narkoba sanggeunahna. Ari barudak ngora di zaman ayeuna marake narkoba teh jeung naon? Biasana mah jeung gagayaan hungkul. Bari jeung maraneh nah teh teu apal yen narkoba teh bisa ngabahayakeun nyawa urang. Atawa ngan saukur mimiluan batur ambeh katinggalina keren. Padahal mah keren tin mana mun ujung-ujungna urang ngan maot gara-gara narkoba. Jaba lamun urang make narkoba sareng ngadarkeun teu bakal ditahan ku polisi tuluy di penjara. Apana narkoba teh pamakeanna tos diatur undang-undang. Jadi nu marake narkoba teh hubunganna tos jeung hukum. Nu matak tong haying make narkoba atawa zat adiktif lainna nu matak ngarusak kahirupan urang ayeuna atawa anu bakal datang. Mending ayeuna mah urang ngajaga diri tina barang haram nyaeta narkoba jeung fokus ka hirup nu balek. Mempenghirup urang ngaro keneh anu insyaallah panjang keneh hayu urang eueuy kahirupan ku hal-hal anu positif. Mugi-mugi ieu biantara teh aya mamakna kanggo sadayana. Sakitu heula anu tiasa kuring dugikeun tentang bahaya make narkoba atau narkotika. Hampun pisan pilih aya kalepatan cariosan. Hatur nuhun parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.